Ngantar suami tanda tangan kontrak. Halo Besti, kembali bersama Ibu Rai. Tah video ayah nama moal ayah beberesna soalna abina kan keluar ima. Tah ieu teh berangkat jam 8-an mun teu salah. Padahal kamarina teh bapakna teh ngajanjikeun isuk-isuk tapi tidak menepati janji. Geus tapi pokoknya geus tanda tangan kontrak, kita teh ngebaso dulu ya Besti ya. Alhamdulillah nikmat pisan gitu kamu berpanas kieu mah. Kalian tahu geus ngebaso tek naon? Nganter bapana ngarokok itu kadang dihareupeun Alfamart da deket situ tukang baso tadinya soalnya di tempat baso mah moal mungkin gitu. Dia sing ngarokok teh lila soalnya hayang buru-buru balik abi teh asa hayang buru-buru tepi gitu loh. Sebenarnya mah tepi nanti kita tadi cuman abi teh gogoleran heula jeung bapak budak oge sarua, pokoknya jeung budak oge lah gogoleran teh paruguh pokona mah. Tuh ai geus digolerkeun heula mah sakedeung gitu nya. Aya tanagaan ieu teh rek masak tempe bacem nu aya we dina kulkas. Tuh udah budak mah ngilu we ikut campur. Tapi alhamdulillah tuh ieu teuing lah. Lah ieu aya toge oge urang oseng. Jadi tempe bacem jeung oseng toge terus abi teh nyambel pokona mantap pisan. Teu karasa we ujug-ujug geus jadi kabeh. Bye dek makan lah.